barang kitu eta kiati ada lala batur ma Allah himalalah pejejet letahna ampun kabeh barare kata huduna dia akan naon meureun lala wa balala pula kamikeun awaskeun heuh lala wa balala pakana ka kamar mandi dikoro adat atuh kumanan ngarokok banyak wabungkus orang itu ada can anggeus lanjutan deui asyhadu la ilaha illallah dak kebosohan lo lepas wa iyala salam Alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu illa yaumiddin amma ba'du. Puja puji dan syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mugi-mugi kabaduga alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan kumpulnya orang di tempat ieu kabeh termasuk jelema-jelema anu ngamuliakeun kana ilmu lantaran acara istiqbalan ieu acara tuturunan ti guru-guru ngaji baheula anu geus rutin sataun sakali anu geus rutin sataun sakali tapi tujuanna supaya cipta ka guru ngaji cipta ka ilmu betul. Saya mengingatkan kepada hadirin kalian untuk ngaji untuk anak orang atau untuk pribadi orang. Dengan guru ngaji benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tapi sayang galak kesalaki kobau dan kelabaran eta salaki kosdok di talak bae betul. Kula bangga ka ibu-ibu anu tukang ngaranikeun segala pengajian ibu betul. Yayasan betul. Naraka betul. Sok tahu deh, ibu-ibu pernah ke neraka. Tarawih nu paling rame ibu-ibu betul. Kamu tanggal 15 pahala jasa perebutan tempat betul. Berarti orang tereh bulan puasa, orang sebagai orang Islam kudu bangga rek datang bulan suci sareng kudu ngahormat kana bulan suci. Aya hiji kisah aya orang kafir majusi sok galak ka anakna dina bulan suci. Anakna digebug berang dahar di barang bulan puasa anakna diomelan kunaon maneh tong hormat kana bulan suci dan kecarita paeh kafir majusi ka impi ulama eta kafir aya di luhur ranjang mewah di surga ulama nanya ka eta kafir lainna sia mah kafir kok bisa aya di luhur ranjang cak kafir majusi dina waktu sakarat maut aya suara ngagara para malaikat ulah ninggalkeun maraneh kabeh ka ieu kafir maka kudu ngamuliakeun maneh malaikat ka ieu kafir kalawan asup Islam karena sok ngamuliakeun ieu kafir kana bulan Ramadan. Yuda isra mun aya jelema teu ngamuliakeun bulan puasa jelang puasa ngerokok ngopi jalan bae teh beraneh rek ngajaba jalan bae jalan bae bulan puasa teh eta sangat dikhawatirkeun nalika maot atau dimuliakeun ku Allah alias maot atau mawa imam naudzubillah tuh urang kudu ngamuliakeun kana bulan suci kana bulan Ramadan kana bulan puasa ieu mah aya pamuda orang pemuda eta karang imsak
Barang tobat ada Ya, mulai. barang itu ada pemuda alam ada di masjid. Pemuda karang insya sekarang tobat kata gogorokan tekunana tu pemuda ayam ada di masjid. Barang itu ada sana gogorokan Allah Jakarta setan sanganan ulah-ulah teng akiat, ulah-ulah teng pemuda, ulah-ulah teng santri, ulah-ulah teng bapak-bapak jajal aki-aki adan suku. Kadang jam 4, kadang jam 5. Aki-aki adan terus masjidna gode burak hujan gode. Kebenaran air di balakaler anu ajan subuh menaun suarana. Assalatu wassalamun alaika ya imam al-ghusri. Kadang aku aki pusat memang pusat memodar masalah wala ila sore ila benala ala benala si jakimin tatarusan beta si jakimin kebenaran ayang aran jakimin tekan mahdi aki goblok siapa ngabisan aing subuh awan ngabisan aing subuh deui aing mau segan aing babaskeun kana liang pedus barang kitu eta aki-aki torong betul Islam jakati iya bae baduna orang lima baronar barang itu eta aki-aki ada loh batur ma Allah himalala pajejet letahna ampun kabeh barare kata hunduna dia kenal meureun lala wae balolo pulang kemingkeun awaskeun heuh lolo wae balolo pakana kamar mandi dikorah atuh kumana ngarokok banyak gua bungkus barang itu ada can anggeus lanjutan deui asyhadu la ilaha illallah dak kebosohan lu lepas wa yala salam lebih parah betul nyari kawan jelek ngisi ayam barang kita cek datang kana euy dan mana cek dulu na modar meureun bae barang kitu ngalawudu deui geus ngalawudu cebok make sarung can anggeus ada la ilaha illallah barang kitu nya muka lawang masjid barang muka lawang masjid foto kayak negara bang tugas berang tujuh atau ada di kesusu aku eta susu aku berang yang isi selan ya mah aya anu tengah muliakeun kana bulan suci kana bulan puasa kana bulan Ramadan ya mah aya nini tiktokan batur mah lain maca salawatan lain maca naonnya atuh ieu mah tiktokan nyen grupnya Roni apa itu Roni rombongan nini ini oh nini nake
barang itu etanya nabu geus jeung babaturan atau ini tiktokan laguna ya dana dana sidana pae hayuna keserang karona diilik ringkal matana tabuhan tak turun aida ya kadal haram dijanjikan ya kadal haram ini aida kopok jomblo jomblo ayo di dia bisa pula di itu makanya serius amat sih. Bisa kok situ. Makana kudu urang kudu ngamuliakeun kana bulan suci, kana bulan Ramadan, kana bulan puasa. Mudah-mudahan urang kabeh hadir di tempat ieu, di tempat ieu dipasihan pitulung ku Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa sasarangan do ya Apa yang seperti gua? Sakali deh ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madha ya karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallam wa kacapi puasa maka pas diala para reor kaya aki-aki jebol puasa nagarana la susu pet ini gila ai dicukupkan sekian baik lebak kena nurek napilus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.